Wargi anu dujung ngantos carita Sunda dina judul Siluman Buaya Danau karangan Klik sabagian ka-8 kamu dinten ieu. Dina bagian anu ka-7 urang nyarioskeun si Ahad anu masih keneh harita ngaham ngalawan siluman Ponggawana nujuk itu muncul siluman raja nanya wargi ngabelaan Ponggawana kumaha jeung naik carita bangga jeung ngadaungkeun eta-eta landung pambeberap mana teu nyahungeun yen siluman teh aya rajana da anu maju teh Ponggawana apan harita rajana ambak teh panuju nenjo Ponggawa rubuh kabeh keur ngagorowok mata korot katorekan sarana eur hanaruan kawas nu hayang minuhan jaga urang manusia montong senang-senang gitu sia perbuatan sia kudu tanggung jawab rasakeun wawales aing sia kitu cenah ceuk rajana hiuk aya angin topan nu kacida gedena datangna teh ka nyahoan sasat ngabongohan ka si Ahad atuh geus teu bisa dicegah dikalayang awak si Ahad harita kabawa ku angin topan nasibna teu beda jeung si Jumri gero si Ahad ngagorowok, "Woi, siluman edan, licik sia setan, awas dagoan sia walas teh aing." Kitu ceuk si Ahad bari jeung ruas sabab can puguh bisa salamat. Da geus beak elmuna teh eueuh keur nyalametkeun diri dina kaayaan kitu. Hiji-hijina jalan iwati pasrah kana nasib. Kumaha ceuk nu maha kawasa mun aya keneh umur meureun salamet namun geus tepi kana titis tulisna nya meureun tamat riwayat si Ahad teh. Keur kumalayang kitu hawar-hawar kadenge sora siluman anu nembalan, "Hei Ahad, sia memang jago, tapi rasakeun wawalas teh aing. Sia kudu jauh ti ieu daerah, kudu nyingkah ti wewengkon aing. Serta teu meunang balik di kalembur tutugan. Ragrag di sagara, modar di hakan laut. Ragrag di leuweung, modar di leg-leg oraing. Ragrag di gunung batu, awak sia bakal ajur jadi lebu. Pegrasakeun sia." Cenah. Jep teu kadenge dinu ngomong, nu kadenge ukur sora ngaguruhna angin topan, ciptaan siluman tea. Si Ahad kumalayang di Jomantara, geus pasrah we kana naon-naon anu bakal kajadian. Malah ayeuna mah kalenger teu inget kana nanaon. Ari balan siluman harita surak ambal-ambalan mani ngaguruh asa ka indit. Anu ninggal pating areng kelak, nu jujungkiran anu jibrut jeung sajabana, aya ge anu lumpatan di tengah cupu bari gogorowokan ngabudalakeun rasa bungahna dumeh musuhna geus eleh. Geus kitu mah ratu siluman mere parentah ka rahayatna sangkan balik ka nagarana. Bering sararea balik diiring ku angin peuting sarta anu ngagelebugan daruan angin teh. Nebak kana tatangkalan nepi ka timpalan nohod bakat kutari. Anjing babaung pating cungungu, koreak jeung manuk juri greang patembalan. Peuting eta kacida keunna, utamana karasa urang manusia nu aya di lembur tutugan. Cag urang Tunda heula. Urang nyusul catur nu kapungkur mapang carita nu katunda. Urang pedar hiji-hiji. Kacaturkeun si Jumri nu ngalayang di Jomantara kabawa angin ciciptan bangsa siluman. Si Jumri jurat dirit menta tulung sasambat ka indung ka bapa, malah guruna ge disambat. Tapi awak tetap ngalayang kokoleangan lir kalakai anu katebak angin. Tapi sagorengna ge murid sang Pandita Sukma Bumi anu geus kacalu ka aun-aun kawentar ka jana pria. Terusak teuing katibanan narasa kitu mah kawas aya nu mawa wae. Sang geus kumalayang di awang-awang sapoe sapeuting. Ayeuna angin ciciptan teh ngendoran, awak si Jumri nyerorot beuki handap sarta ingetan si Jumri geus selang-seling, sakapung inget, sakapung henteu asa dina pangimpian.
Kacaturkeun di hiji tempat katelana lembur kemayungan ayana di daerah Serang. Kiduleun lembur aya pasawahan nu mangrupa rawa-rawa. Di dinya aya patani anu keur ngolah sawahna dibaturan ku anakna anu awewe. Eta kolot katelah Abah Sundawa, anakna katelah Nyi Sumasih, mojang lenjang wedalan desa nu ti leutik geus ditinggalkeun ku indung. Budakna bageur asak didikan, teu sombong teu adigung, tapi sabalikna taat kana ibadah, rancage kana gawe, hormat tilawat ka kolot, da kitu diwarahna. Harita keur mantuan babantu sabisa-bisa. Ari bapana nyatana Abah Sundawa keur ngararatatan nu tas diolah, isukan rek ditanduran. Nyai, isukan mawayah na kudu isu keneh ka sawah teh nya. Nah, teh gandong bini tadi. Urang tandur sakalian ngaratere rengsek. Cik Abah Sundawa ka anakna terus murugaleng gek diu kanapeun tangkal buah. Mangga Abah, tembal anakna dari naker. Nyai, ulah getol teuy. Jigwai geura balik geura nyang wangur mah. Keun dieu mah ku Abah. Asa betah kene Abah. Engkewe bareng jeung Abah. Nyak ajeun hari kitu mah. Angin leutik ngahiliwir nebak kana duduk kuy samak Abah Sundawa anu geus rawi. Manuk tingkalayang sawareh di sarada bari hiber. Langit rada angkeb panon poe geus teu kaciri teuing wayah kumaha harita teh. Barang kerjengjon kitu gerung sa angin topan ngaguruh lir hujan silantang. Abah Sundawa ngagebeg kaget terus tanggah milikan ka langit bari pok ngomong. Aduh, Nyai, jiga rek hujan gede ieu, hayu urang balik. Bari jung nangtung maksudna rek balik bae najan can bengse oge. Jadi melang bisi aya silapa gede. Jeung di lamun hujan gede, daerah eta mah sok loba gelap. Jadi di sawah teh paur bisi disamber gelap. Ih kagok Abah, narurusuhan teuing da moal hujan. Piraku teu kadenge. Eta naon anu ngaguru? Angin meureun Abah. Barang keur gunem catur kitu kolebat aya nu hideung rag-rag di langit. Brus ka sawah rawa anu keur dibeberes. Detak muncrat malah Nyi Sumasih ge kaceretan. Abah Sundawa harita teh ngeureuseuh. Sabab kapideungpeunan. Uleuh, aya naon? Ya aduh. Mata kapideungpeunan ieu. Cik Abah Sundawa bari usapan. Usaha ngabijitkeun leutak anu kana panon. Abah, aya nu rag-rag ti langit, Abah. Gua Abah ge katenyo tapi aya naon atuh. Aneh teuing nya manuk kitu. Abah Sundawa masih keneh ngurumal micieun leutak anu nyelap dina juru panon. Nya sanggeus rada kumpul pangacian. Abah Sundawa jeung Nyi Sumira harita, beuteun jeung Nyi Sumasih harita ngadeuketan ka nu rag-rag. Tetela jero naker nyeblokna. Aya kana sameterna. Ngan kaciri aya suku. Ya pugu Abah Sundawa kaget ningali suku jalma palebah memuncanganana. Nyai, jiga-jiga suku manusia itu. Moal nu rag-rag mah kitu. Mustahil Abah, jelema naon rag-rag ti langit. Mun kitu nu di luhur kaya tangkal kainya pantas. Ieu mah pan eueuh, Bah. Nya kumaha atuh? Nagatot gaca gitu nu rag-rag teh. Bah Sundara nyerenge anakna mesem pok nempas. Ari Abah bekal banyo. Mustahil da gatot gaca mah aya nage dina pawayangan, Abah. Ari geus kumaha atuh? Kitu jeung kieu mah kumaha engke nu penting mah buru-buru tulungan. Pan saur Abah ge siri tulungan teh wajib lain. Jeung deui ulah nilik bangsa, nilik nanaonna, sakurna perlu ditulungan mah kudu ditulung Abah. Nya bener-bener. Ya tuh urang tulungan. Tuh itu kalau kabeuki ka ruang kuleutak, aduh. Mun teu kanyahoan gubragna mah palang siang, moal kanyahoan ieu. Abah Sundawa ngadeuketan terus nyakal suku nu tembong saeutik di Sumasih maninjukeun mani colohok. Ya jantung naratu sok sieun aya nu cilaka. Ari Abah Sundawa narik eta suku kalayan hati-hati pisan.
tetela berat lebih kati bebergeg malah akhir nama dibantuan ku anakna. Ari jebrul teh beunang horeng jelema saguluntung lengkap kene sukuna. Leungeuna sirahna pakaianana malah nyoren bedaug deui. Nya bugus si Abah mani celohok asa dina pangimpian teu percaya kana eta kejadian. Tobat euy Nyai. Geuning jelema. Abah, asing talik bah. Kade misi juri Abah. Ih, kapan ceuk Nyai ge ulah pandang dulu ari nulungan mah lain. Komodi ayeuna mah geus bugu jegrigna. Apa wujud manusia ieu urang tulungan. Keunai nanya nama engke, mun aya kene nyawaan. Nya mangga tuh Abah. Payang we ka saung. Tetelangke Basundawa mayang eta jalma terus dibawa ke saung. Sanggis tepi digorelkeun dina palupuh, ari Nyi Sumasih buru-buru ngalacai. Wur-wur eta jalma di banjuran ku cai. Mimitina mah beungeutna leutak dina ceuli dina irung dicokelan sina bersih, malah nu dina panon oge diberesihan. Geus rengse beungeutna terus awakna imut kabeh teu aya anu kaliwat. Sanggis rengse kabeh Nyi Sumasih colohok bengong. Oring eta jalma teh ngora kene, beungeutna kasep ngan pakaian narawing, kulitna sepa jiga mayit. Abah, geuning jelema kasep Abah. Nya Nyai jelema ngora kasep di. Tapi nah aneh-aneh teu nya. Make ragrag ti luhur. Nya muhun ragrag mah ti luhur Abah. Dati handap mah kaluhur mah lain ragrag atuh ngaranna. Tembal Nyi Sumasih. Maksud Abah teh ti langit. Lain tina tangkal kai. Tulungan atuh bah karunya. Ieu teh nyawaan kene atawa teu. Lebar tina meunang. Nyi Sumasih bangun hanjeru. Jeung watir deui kanu cilaka teh. Kenyataan katarapisan deui. Sukuna oge diusapan, beungeutna diteuteub. Memang Nyi Sumasih boga sifatnya ahan. Boro-boro kanu kitu ka anjing bodoh ge ceuk paribasana mah nyaah bae. Nyai, neangan cai herang nu bersih. Sugana yang milikna urang jampe. Cik si Abah. Pariksa heula Abah, nanyawaan kene atawa henteu. Budak teh nyahoanan wae. Tapi dah heueuh nya aya benerna keun urang pariksa. Basundawa harita ngaragap angen eta jalma. Ajaib karasa kene kakategan jantungna. Panasaran terus ceurina diantalkeun kana dada. Beuki sidik aya kene tanda-tanda kahirupan. Basundawa marah mai pok ngomong. Ajaib. Aneh ieu jelema ngora kene. Jelema ngora hirup kene. Ya jantungna kakategan kene deui. Jijai neangan cai herang ka itu. Mangga Abah. Leos Nyi Sumasih indit ngabuktikeun pamenta bapana. Cegung sedila harita geus datang deui mawa cai atah herang kana ruas awi song dibikeun ka bapana. Tetalangke harita ger nyembah Sundawa temapatkeun jang jawokan namplohkeun pangabisana pikeun nulungan nu cilaka. Geus kitu cai diuyup sembrot diburakeun kana beungeut eta jalma. Sakali can aya hasilna terus dipindo deui malah nepi ka 3 kali. Kurisik-usik sirah ngagilak tapi panon can beunta. Basundawa bunga doana diijabah jeung aya keneh pangharepan deui. Walah Nyai, nya aya keneh harepan hirup ieu mah ieu. Abah boga kayakinan ieu. Ieu manusia teh lain manusia samanea. Dua manea meureun nya Abah. Haritaeun teh. Kaditu neangan pakaian geus sarina. Kitu we lana nu geus buku hirup bah.
bawa kaima urang karunya. Gatuh. Abahna satuju. Saterusna Basundawa harita usaha. Sabisa-bisa metakeun akal tareka pikeun nulungan jalma nu cilaka. Memang Basundawa teh di lembur nama kaasup jalma motekar. Utamana dina widang ilmu-ilmu pangaweruh nu sifatna gaib. Malah sok aya nu nyebut dukun cenah najantara ngadukunkeun ge. Da eta pinter kana hitungan-hitungan ilmu falak jeung bisa ngusir siluman deui cenah. Atawa jurig jin setan anu ngaganggu ka manusa. Bagja pikeun eta jalma sabab kapanggih ku Basundawa anu loba pangabisana. Memang geus kitu kersaning yang widi. Tangtuna oge eta jalma teh can nepi kana titis tulisna. Da aya keneh cukang lantaran anu baris nulungan ka manehna. Akhirna bareng jeung reupna sareupna eta jalma lilir malah tuluy bersin sabarakali koreja tudang luak liuk bangun reuas panona buringas awakna ngadig-dig beungeutna sepah. Ai. Reka mana jang kekelanan. Ulah rusuh. Bisi labu, sare deui. Cek Basundawa bari ngadedetkeun dada nu geuring. Sidang ngagoler deui maksudna bisi kanceuh sabab janjak-jang. Tapi eta jalma kalah muncarang. Bari molotot ka Basunda teh. Malah mah pok ngomong, naon ieu teh? Da ngahalang-halang kanu hayang hudak. Ari anjeun saha? Bala disirang kek jambe teh, ulang ngajar sia. Diwejek ku aingna dicira aing teh wani. Sundawa harita colokok dicarekan kitu teh. Da teu ngarti atuh kana jujutanana. Nyi Sumarni oge kaget. Naha anu ditulungan teh bet kalah dicarekan. Ngan untung kaburu sadar, tangtu nu cilaka teh pikiran anak kaganggu. Atuh pok Nyi Sumasi ngomong, leuleui jeung halimpuh. Matak didengieun harita. Kang, kunaon bet bendung Kang teh. Ulah kitu da abdi sarengkeun bapa mah, daya maksad awon, mari manulungan ka salira. Cabi kempalkeun heula lembutan, sipados ulah kaweur kana mana. Hah? Kudu ngumpulkeun lembutan. Di mana bahena? Di mana maurna? Terumah sagelo kami mah. Kitu ceuk si Jumri bari rulat reret ka Basundawa jeung ka anakna. Nyalila-lila neuteub mani anteng ka Nyi Sumasi. Pok di ngomong, saha Nyai? Kitu cenah bangun panasaran. Atunya Nyi Sumasi teh seuri untuk ngaberes bodas mani ngabarasat lir mutiara. Nya puguh beuki katarik si Jumri teh. Parona oge teu ngiceup-ngiceup cacakan harita teh geus reup-reupan. Atuh komo lamun caang si Jumri moal teu bolotot nenjo anu donto teh. Kang, wasa abdi pun Sumasi Kang. Sadi dinten sok disebat asih. Ieu pun bapa katelana Basundawa. Dupi akang saha? Nyi Sumasi malik nanya. Panuna neuteub seukeut ka si Jumri. Nu diteuteub ngalaketai hatena. Ele jajaten rumah saleureus hate ari nenjo nu herang mah. Oh, asih Sundawa cik si Jumri. Nah nyaurkeunana di kitu-kitu geuning. Cenah Nyi Sumasi bari nyerengeh ari Basundawa ukur nyaksian. Punten asih Sundawa. Ieu nu jenengan Sundawa teh? Nya ieu Abah. Ari hidup saha ngaranna atuh. Da betragrag di langit. Tas nyabati bulan kitu ujang teh. Atawa diragrageun ku kelong ka dieu Karawa. Cik Basundawa geus hayang geura nyaho kana lakonna. Kutan teh na abdi ragrag Karawa kitu. Nya teu inget ujang. Ih, ari Abah. Meureun ari inget maneangan heula keur muntang. Ngara teu ragrag.
Pugu teu inget mata kragrag oge. Cek Jumri ayeuna mah ngomong natatag. Jeung anger polos kawas ngomong jeung anu geus wano. Nya kahar ti ku abah ge. Tapi cingpek caritakeun lalakona. Nah kumaha ieu teh? Pangna nepikeun ka kieu. Eta kumaha lalakona pang abdi kenging ku abah teh. Si Jumri kalamari kenanya dasar tareleh omong manehna mah. Gading gitu Nyi Sumarni imut. Asa lucu nyaksian si Jumri anu ngomongna polos. Tapi katara jujur jeung bebas. Pok melu nyarita. Bah, geus burit lalai geus barijil, tongeret geus reang, kayan geus sareupna ieu teh. Kumaha upami urang wangsul heula. Keneh ngobrol mangke pandeuri atuh. Da geuning nu cilaka geus katulungan, kalayan tiasa ditaros. Nya bener. Bener satuju. Ayo jang lah. Milu we ka imah abahnya. Cek Basundawa harita terus singkil rek balik. Ari si Jumri celohok atau aya bingung aya. Sabab manehna teh memang can pati kumpul lembutanana jeung teu nyaho nah aya di daerah mana eta teh. Tapi teu loba omong si Jumri teh ye turun tina palupuh. Ari Creni cak lemah, rampeol, kebru namru. Teu kuat nangtung mani leuleus. Aduh, Mbah. Kageuning leuleus suku kuring teh. Ganongi ku abahnya aduh. Itu rinu, Mbah. Cek si Jumri teh asa-asa hayang diganong. Nya heuga tuh. Ari teu kuat leumpang mah. Sok mundang. Cek Basundawa teu kapalang nyabela nu cilaka teh digandong sakalian. Si Jumri harita teh atoh. Leungeunna ngaragamang kana punduk Basundawa, meulit kana beuheung. Bani tipe rekep jiga sieun murag. Ulah bageuh teuing nya kalanana atuh. Ieu beuheung asa dicekek. Aduh, ampura bah. Ayo, urang balik. Beral arindit ngajug ka lembur kemayungan. Basundawa sakitu geus kolot kuat keneh ngagandong si Jumri, sukuna mani rambai da pugu geus kolot si Jumri oge. Nyi Sumasi harita nuturkeun pandiri. Manehna beuki kataji ku si Jumri jeung geus bisa neguh, tangtu si Jumri teh lain jalma atah-atah. Lain jalma samanea malah Nyi Sumasi ngupat dina hatena. Bagja temen, mun nya ieu rezeki aing, moal di kamana-manakeun. Paingan peuting tadi ngimpi karagragan bulan. Boa ieu bulanna ieu. Kitu garentes Nyi Sumasi ngarasa bungah jeung Bagja. Bangkong kang kengkong di sawah, gaang jeung jangkriknya kitu keneh. Jegu kadenge anjing babaung dipintaskeun walungan. Ditembak ku sorak koreak kawas anu nyingsieunan. Kayan harita beuki poek. Langit kulau can bijil bentang. Tayona rada kapindingan ku mega ipis anu semu hideung. Adu beuki teh beuki poek. Teu teh jo tincakeun ngan untung Basundawa geus apal jalan adu teu ngatog najan poek oge. Jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Akhirna Basundawa jeung Nyi Sumasi nutas nulungan si Jumri nepi kanu dijugjug. Bus kahiji imah leutik sederhana tapi raresik. Si Jumri harita digolerkeun di tengah imah. Kadenge ngarahu, karasa awakna nyeri, sirahna rada lieur, adu teu hayang diuk ngagoler we dina palupuh. Berai Nyi Sumasi nyeungeu cempor adu caang.
bereh para bot imah anu sing sarwa sederhana. Meja litik pagok gesideng pakaian ngagarantung dina sesampayan. Dina bilik keluhureun lawang ka kamar. Aya pedang nyelak di pojok, aya tumbak uli hiji. Nyai, tungguan heula nu geringnya. Abah rek mani heula. Ada kuring gerek mani heula Abah. Kenai da moal kabur. Panti saung ge digandong tadi teh Abah. Ceuk ni Sumasi tapi kituna lain resep ka si Jumri, malah sabalikna hayang ngabanyolan manehna. Si Jumri celohok tapi akhirna manyerengeh asa bungah diomongkeun kitu. Teuing kumaha atena bet asa tentrem, asa betah hayang satuluyna aya di dinya. Bagja teman. Jigana pika betahkeun mun aing cicing di dieu. Keun hayang nyaho heula lakona. Nasaha maranehna teh. Ceuk teh si Jumri bari ngalempreh bangun lumse. Ari Basundawa jeung Nyi Sumasi nyaan teu malide ka si Jumri. Terus sing laleos ka pancuran rek mandi, cul weh si Jumri mah sorangan di imah. Sora jangkrik kadenge di bibir imah. Sakapeung aya cisir, sakapeung kadenge anjing ngagogog. Si Jumri anteng ngalamun nyawang nyoreang mangsa ka tukang anu anyar ka alaman. Lila-lila ras inget tadi teh manehna tas tarung patutunggalan. Begalan pati jeung siluman anu ngaran Rangkeh Jambe. Manehna kasoran ele jajaten katitih pangarti nebi ka nyorang ngalayang di awang-awang kabawa ku angin topan. Anu jadi pamikiran si Jumri nahara grag ka bumi teu paeh. Nah hirup keneh barang ras inget kadinya hatena jadi cangcaya. Buah-buah manehna teh aya di alam kubur keur dipariksa ku malaikat. Nya buah-buah aing teh geus paeh ieu. Ieu mah lain lembur manusa meureun. Dan ngeuning sifat Basun bawa teh jeung Nyi Sumasi. Sakitu anehna. Ka aing teh jiga geus wawuh, tapi arek Bandungan heula. Na kumaha tuluyna? Sanggeus manehna harita ngomong kitu tereup paromana peupeureuman. Jadi ngarasakeun awak anu karasanya deui. Sabut kitu teu kanyahoan kolotrak ain muka panto. Bus Basundawa ka jero, kebat ka kamar, ari kaluar geus disalin baju. Make kampret bodas, samping sarung, make ikat get diuk gigireun si Jumri, tapi can ngomong. Tegung Srila jebul deui Nyi Sumasi. Sabada disalin ku baju nu bersih, kop kana cempor leos ka pawon, gur mirun seuneu. Di dapur beki caang lantaran caang ku seuneu ti hawu. Sora suluh anu kaduruk ting peletek. Kadenge nyurugan seeng, sora katea jeung susuk trang-treng-trong. Koreja tarita si Jumri hudang, cangkena ngajengahat, atuh mani muringis nyeri. Leket teh di belak nangkara. Ku Basundawa harita teh diburu, bari ditanya. Reka mana jang? Cicing heula. Ulawa karoba gerah. Badan ujang teh can sehat pisan dit. Kunaon atuh buat kokorejatan wae. Bah, ieu teh di jero kubur atau di imah? Namake nanya kitu. Basundawa kagetkeun. Kuring can yakin teh bah. Na kuring teh hirup keneh atawa geus maot. Tadi kuring ngalamun, palang siang kuring teh geus maot. Ieu aya di alam akhirat. Tapi basa aya nu datang kuring kaget deui. Pikiran robah. Da eta ngadenge anu nyiuk cai dina gentong, nyurugan seeng, jeung aya sora susuk anu diadu jeung katel. Ieu teh di mana, bah? Ceuk si Jumri terang-terangan.
Atuh ngadingi kitu mah nya kakak Basundawa teh. Gek diuk cara tadi geus kitu kakara nyarita. Jang ieu mah di alam manusia. Di dunia kene alhasil hidup teh hirup kene nya. Babarengan jeung Abah di alam dunia. Ulah cangcaya. Abah jeung si Nyai lain malaikat tapi manusia alias jelema. Oh, syukur atuh ari kitu mah Bah. Nuhun. Nuhun pisan Bah. Si Jumri tetep deui hatena ngan tetep boga pertanyaan anu pohara pentingna. Naon sababna manehna bisa kene hirup? Dan ceuk syariat mah kudu geus paeh. Kawan tuh dibawa ngapung ku angin topan teh. Terus rag-rag ka bumi kudu nama badana ancur tapi ieu mah hirup keneh ini. Heuleut sawatara waktu Nyi Sumasi nyampeurkeun mawaci teh panas cilu wadah. Lalauna kulub huwi sasabeurang. Sok-sok harita ditunda, gigireun si Jumri nu masih kene ngagoler. Gek Nyi Sumasi diuk emok merenah nyang hadeup kanu garing. Cai-cai heula atuh lumayan ke urang nyangu. Pokna dari anaker. Nya jang sok. Maksa gencengkat ya inum cai panas. Duh Bah. Kuring mah teu tamat ngajina. Teu sanggup minum ci panas. Eta mah ajian si Ahad. Si Ahad eta mah. Tembal si Jumri manehna salah harti. Samarupna cai asak ngagolak. Nu kusi diinuman ku si Ahad basa keur diuji ku guruna. Ngadingi kitu Basundawa jeung Sumasi colokok. Tapi lila-lila mah waktosna wargi sadayana teh nya kapan.